Aduh, Gusti. Aduh. Ya Allah. Ripuh kieu nyeri huntu mah Gusti. Aduh. Nya babaturan teu nyalamper kieu. Aduh. Leuwihun diputuskeun ieu mah nyerina Gusti. Ya Allah. Ya suwiwi wae sahabat karing teh. Ampun kieu. Mana si Opik teh nyamper wae nya gering gitu saat dina ngimpi sarua dean hayang menang sertifikat sare tapi we nyamper itu ka mana nya gering gitu orang teh ngaloy kayu mana si Opik teh Maneh. bukan si Opik teh Si Opik belan-belan tukang sare. Kamari teh yang diantar ke orang yang nyian sertifikat sare tapi wae ngalalap kayeuna wae Ai kamari masih bejana cenah nyeri huntu si eta teh. wah Teuing kalau banting sare jeung maneh urang jadi nyeri huntu. beneran katanya di dalam mimpi nanya Jika nama ya kata. Jika coy nama teh yang karunya kalau ngapamekeun teh baturan akrab. Na mimpi na kieu. Boga sejuta mimpi. boga atuh Jika teh yang mana teh kebon tuh yang santai we ai juragan arben mah tuh da. Tinggal nungguan arben asak sampo gede tinggal nyokot tambang boga karyawan atuh. wah Boga karyawan si Samsi. di Samsi Karyawan pada ini mah. wae tuh si Samsi mah Jadi gerata yang ini mah kayak gimana? nah itu Sok. Karaos kemarangannya euy sepi ieu kampung teh geus ngeliling urang ka kampung wae jelema nu meuli kaos urang kumahanya euy karaos aduh kemana si Opik wae nya tadi nyamper wae gering gitu setetegain pas Opik gering teh tapi terus kumaha deui ban katanya dina mimpi beneran tuan tinju juga nama eleh gitu wae jadi nyeri huntu beneran tayang loe ini mah kamarana ieu jelemanya areueuh kieu jaba baju ieu alalus pisan ge hareup atuh bisa aya we batur eta karaos Pik Aduh, Gusti, aduh. Pik eta kunaon mana banget kot tarbam kitu Ai mah neng geus nanya deui wae. Puguhan orang dikir nyeri huntu. Ka mana wae maneh menilila ka dieu teh? di mah saha batur eueuh aya ku obrolan penting ya Eueuh sasaha. Yap, di mah lon ya sorangan di dieu. Yap, asuh. aya tuh gawata ulah gitu sibuk gitu Sok aya naon maneh ka dieu teh? Ayeuna teh. urang teh ngobrol ke manek nih sertifikat teh sare eueuh wae ka mana wae sih Eta geus ngomong ka mana wae deui. Maneh mah teh ningali urang kieu. waktu dah mana mah wawanyan ngipis sorangan teu ngajak-ngajak urang jadi disiksa we di Smackdown teh atuh ripuh kieu Aing maneh mah lieur aing. Gusti Agung. Aduh, lieur kieu. hari ngimpi ngajak-ngajak batur gara itu sanggup mah saya menang sertifikat soanian sorangan nya heueuh atuh disiksa meureun Ngajak batur kumaha maneh teu ka dieu wae. Piraku aing keur nyeri huntu ieu katen maneh. atuh kan dia bisa naon teh Balelo dina ngimpi mah bisa dina ngimpi mah Kau sabaraha eta? mira 10.000 tilu Imang atuh mani mahal. Yang mani luas mahal pisan. hargana ieu mah mahal aya neng nu mirah dibanding ieu mah Naon? celana dalam Geus we. Mau jadi gabut tuh. Oh lagi mah. tapi moal ngabobohong we Gabut ieu teh kumaha we nya? neng tek meuli tapi moal gak ada alak si neng mah ini parahnya kita si neng teh nya bejana lah si Bray bisi can apaleun aya nu kemana euy si neng adi bejana heula karaos Naon eta? eta mah tukang dagang kaos ya mah biasa tukang kaos mah kayak gitu karaos Sampeurkeun ku aing teu puguh kieu aing.
Eta tukang kaos juga nengalet bukan dengan nyeri untu di dia teh. Kaleng lah. Hadiah tukang kaos. We, Hah? dah naik tanaga si Opik nih di kaki tuh ting. Naon eta si Opik? Capek enggak nih? Loba ting ngimpi jeung mana anjing tidak kitu aing capek. Bakas eta mah ngimpi oh nian sorangan Lain juga anu naon wae dicekal kuduaan teu ieu teu kuateun. Siga yang jelema Mas Opik mah nya. Jeung atuh eta si tukang kaos nirajeun keur punggung keur nyeri huntus Opik teh. Jeung karaos. Bakat orang teh ngana malas ka kaosna. Heeh, namanya nasteung atuh si Opik teh ngadeng anu kitu mah. Sebenarnya ini nyaralina aing awak Si Opik mah teu Ayeuna mah kieu we. Sayang tukang kaosna. Heeh. Enam. Hayu lah gua Hayu. tah. Urang Heeh, enam. interogasi. Katingali. Lain main kau 3 malingnya euy. Bakat mah. Manis kok cepat lumpangna. Lamun katopek urang eta lamun kaciri eta na si makaosna tonyok dadana urang. Anjay, dada gue sakit. Kumaha itu Ina? Neangan deui. Neangan dewe tulis. Hayu. Rasa benang nama lah. Kernya si Opiknya. Heeh karunya. Kalaos. Dengan aya di dia. Manen Ceklan pi, ceklan lah. anu ieu eta kan si Opiknya sok. We tonjok kadana we. Tonyok lah. Ulah makan banyak sepeda, aya bibirnya baru ya. No. Si Maya, Heeh. si Sipa, Mani, Di mana mandina? Di mana? di situ. Bray. Tinggali ulah. Iya nak, dia nama mana maaf ya ketemu. Ayo. Lila aku Lila. Pisan lah. Itu tuh. Mana? Itu. Pi nangtung pi, nangtung pi. Dewi. Bentar sih. Aduh, tukang dagang. Koleran tempo anu herang. Tempo atom udim. Sarean cieu. Bulan tempo. Bari tempo. Kalah wiwina. Candi baru ka bajuna kalah engku gonjeun ukur naon itu teh. Heuh nya urang tungguan pi lah. Siap lah cicing teman herang buang ke dibuka baju. Benar kan ulah? Heeh, kada sia mun jong aing. Bari tempo mana namanya? Ade pokona mah nempo di sekolot mah. Cuman Naon? Atuh nuhun atasin informasinya mohon makasih Bang. Urang tegang di kan itu kan. Jika sing ngasih Ngasih. akeun. Aduh, Pi, Wi 52an wi. tinggal. Urang tinggalin ayeuna. Cepetan. Wih, tempat tuh dengan mata terbuka, weh. Kalau sok, ata menjelas pisan atuh kitu mah. Katempo. Manikenya. Ata mah atuh mah di kumaha nya euy. Bisa diungkapkan dengan kata-kata nu kitu mah. Tah bener gitu. Tuh mimpi mana ieu? Teu, kela. Sabakula. Oh no. Saeutik mah. Cicing urang datang. Nah, mana kalah naon urang? Wajik, banyak aing saha. Si Opik, Goblok gak ada akhlak si itunya. si tukang kaos. Hadung teu ditonyok Ampura euy. Dapatnya teh parawan gua. Pakai aneh gede mah. Beneran aneh euy. Urang tiga ngerasa teh nyeri untu an hayang nodo aing teh euy. Nah, mah ditileun kitu. Aduh, Gusti. Gak ada akhlak mana mah jeung naon sagala. Rintitan sia. Aing lain panyate lain marane. Pi, hadung teu ditonyok dadana. Aduh kuy. Wah, Ka awewe mah cincung di dinya mah euy. Eta maneh wiwi sarwana.
Hampura urangna ieu keur lieur kieu. Gada ahlak ieu mah euy. Ayo nama kieu we lah. Daripada urang ieu salah paham. Mending urang teang we namain nama si tukang daengna. Tukang kaos heeh. Apa main leutik-leutik? Nu tadi Tadi gada ahlak nah, euy ayo bener. urang riung, urang interogasi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Di mana eta? Di bag-bagan. Di mana eta? Geus mandi di eta. Bab di mana? Udah maneh mah. Si kurang ngilang enak gitu bebeja ke urang. Aya naon? Aya naon di tempat ini? Aduh, Gusti. Di tukang kaos atuh da euy. Mana tukang kaos ku aing pejek-pejeknya euy leutik mah. Di elem urang Onyok dadana. Nah, heeh bener gitu. Cuman aduh nyari kieu dia. Ayo ayeuna malah urang berangkat. Ayo. Loba omong. Aduh. Teuing atuh asa menikah hari itu. Pisan aduh kahayu ah. Aduh. Ah. Lain ieu teh aya naon mun asara rewas kieu. Iya, nu sabenerna mah. Jelaskeun pilah. Jadi kieu si tukang kaos teh mere informasi bahwa marane teh keur marani. Jadi serentak we kurang teh ditoong. Enggak ada akhlak dari si AA nya. Atuh euy tong ganeng Nah, bukan. atuh kumahanya eta Nang tuh Kak. Terus kemana ini tukang kaosna? puguh eta nuju milarian ieu oge. Ayo tuang pilari yuk. Ayo. Yuk tuh ayo. 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 Kamana bi teh? Hayu. Untuk Kaos. woi, tukang kaos. Tadi ngirim buntu ieu mah. Woi, ka dieu. Woi. Woi. Ayo balik lagi. Aduh, aing dikepung. Balik deh aja. Guys, guys.